Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upangkeun Wasta Abdi Nisrina Apriliani Muksin di kelas 8F SMP Negeri Hiji Gunung Halu. Aranjeun bosen teh salami di bumi wae. Pasti bosen pada melana musa ukur diajar, ngome HP, gogoleran jeung sajabana. Sanos kitu aranjeun kedah tetep produktif sareng tetep semangatnya. Di video ieu abdi bade ngajelaskeun cara ngadamel cai jahe susu. Bahan-bahan anu ditriogikeun di antawisna aya cai sahetengahna, susu kental manis, gula berem setengah ganduk, gula bodas 10 sendok makan, sereh 7 batang, sesendok teh guyah sareng jahe setengah kilo. Wasuh jahe sareng serehna upami atos diwasuh geprek upami jahe sareng serehna atos digeprek, lebetkeun kana panci teras, lebetkeun gula beureuh, gula bodas, uyah, sareng cai. Godog dugi kana golak. Upami atos ngagolak, aduk supados jahena nyerep lebetkeun susu kental manis sesuai kahoyong. Teras lebetkeun cai jahe. Dihidangkeun. Cai jahe susu ieu hentengan saukur jadi bahan minuman. Tangtos aya manfaatna nyaeta ngahaneutkeun awak, ngajaga daya tahan tubuh, ngajaga kesehatan bahang, ngajaga kesehatan pencernaan, jeung ngahambat tumbuhna sel kanker. Mudah-mudahan manfaatnya mangga biasa dicobi di bumi aranjeun. Kumargi ngadamelna simpel sareng gampil, tangtos seueur manfaatna. Aranjeun kudu ngajaga kesehatan sareng naati protokol kesehatan. Tong hilap 3M nyaeta memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jahe susu kengeng ngadamel nisrina. Insya Allah tiasa ngajagi daya tahan tubuh sareng ngalancarkeun pencernaan.